dari kreasi anak-anak. Sekali lagi acara yang kedua yaitu Rahma, Fiani, Mati, Aisyah, Nurul, dan Isma, langsung terlaris. Tukang bakso guys, tukang bakso tergombal. Masih Rahma, ya. Fiani, mantap, bakso bos Kiput. Sponsor utama Samadan Paud. Mati, Aisyah, Nurul, dan Isma. Silahkan naik ke panggung Nurul. Terus dek, di pangkarnya di dek. Terus model. Mas, ada yang atas naik. Kali dia ada hari. Yang pertama pembukaan, dan insya Allah nanti kita buka bersama-sama. Acara yang kedua yaitu pembahasan doa atau tawasul yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita dari Bojongsari. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Karena beliau sangat jauh, kami persilahkan saja kepada Bapak Yusuf Bayhaqi PD untuk bawakan acara. Alhamdulillah Pak Ud Madani sudah beranjak ya, mungkin sekarang sudah usia 5 tahun atau 6 tahun dari pendirian. Di sini kami atas nama lembaga PAUD Al-Madani banyak kekurangan ya, terutama dari segi pengajarnya. Kami mengakui kami masih sama-sama belajar. Kemudian dari segi fasilitas kami baru bisa seperti ini, dan kita memohon juga kepada Bapak Kades nanti untuk anggaran kedepannya bisa diprioritaskan bangunan PAUD Al-Madani, dan insya Allah kita akan saling menyumbang yang mudah-mudahan jadi pembangunan yang kokoh dari pembangunan yang sementara ini. Selanjutnya kami banyak terima kasih atas kepercayaan orang tua untuk menitipkan ananda-anandanya masuk PAUD Al-Madani ya. Sangat mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau hasilnya kurang memuaskan, dan pun ada tuntutan dari Bapak Ibu harus bisa baca, tulis, hitung. Itu bukan tanggung jawab kami sebetulnya, tapi kalaupun anak-anak ibu bisa belajar baca, hitung ataupun ngaji, itu salah satu mungkin
kebijaksanaan dari guru-guru untuk menyampaikan pembelajaran tersebut, karena pembelajaran PAUD itu hanya untuk bermain, itu termasuk kelompok bermain. Kalaupun untuk pendidikan dasar itu SD. Alhamdulillah ditujeng enggal napai panginten dina waktu ieu kuring atas nami pribadi dan atas nami pemerintahan Desa Gelar Anyar kawilujengkeun ka Palurang kali di mana parantos kauningal kurang dina waktu ieu nyaeta acara perpisahan. Di mana perpisahan ieu ngawitan kanggo marangkeuna ngalengkah ka jenjang pendidikan anu langkung tingkat salah sawiosna pendidikan badai ka SD. Dengan aresan ieu ka ibu-ibu atanapi orang tua wali murid anu sakumaha tadi parantos diunggahkeun diuningakeun ku payun bahwasanya PAUD adalah taman untuk bermain anak-anak. Langsung disampaikan ke Bapak Kepala Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Silakan yang mau mengabadikan. Ya. Salim lah Bapak. Salim Bapak. Salim Bapak. Ya sisi sudah. Salim sama Bapak. Nanti. Ya salim lah Bapak. Pinta. Yes apa? Muhammad. Yes. Ente ya kata istrinya. Orang ini. Gitu. Ya, gitu ya. Ayah. Ya, sok ya, sok. Salim. Salim. Ayo. Disekitar boleh. Sok, ya, salim. Alhamdulillah. Ya, masalah jeng. Geser kabeh, geser. Nah, gitu sak. Ya, foto salim. Nah, ini jadi. Kali deh. Kali jadi. Ketong akan turun sok. Geser. Nah. Tak. Nah, salim apa Pak? Salim. Sok foto bersama heula. Ustaz Aladam Surta kita sok foto. Fotografer. Pak Kades kita lihat. Itu sok. Arah kamera. Sip. Nuhun Pak Kades dan kalau anu salajengna sok masih kan ada. Ayo sareng ngopi sok. Kenwe digeser anu atosian anak Kades ali. Kita ada terakhir banyak. Ya. Tok foto bersama. Aku
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekenge waka lalu ya. Dan segera sebagai himbauan dan pemberitahuan kepada semua masyarakat yang hadir di acara kenaikan kelas Maud Al-Madani, bahwa setelah nanti acara kreasi anak selesai tampil, insya Allah ada tausiah, dan alhamdulillah guru kita yang akan memberikan tausiah nanti berikan bimbingan motivasi buat anak-anak kita, Bapak Al-Mukarram, Bapak Ustadz Muhida dari Desa Mekarsari. Alhamdulillah guru kita, beliau sudah hadir di depan kita. Jadi untuk anak-anak dan ibu-ibu, orang tua siswa dan siswi, dan juga tokoh masyarakat dan juga pada masyarakat yang hadir menghadiri acara ini, dari guru kita Payun Hala, Payun Hala di Paud Al-Madani. Jadi jangan dilihat cara kecilnya. Alhamdulillah beliau memberikan cendera mata kepada anak-anak kita. Jadi sekali lagi mohon jangan dilihat dari besar dan kecilnya, tapi kehormatannya dan kebanggaannya. Rahmat Fiani Opti Asia. Bang Jago, Ampun Bang Jago, Ampun Bang Jago, Ampun Bang Jago. Asik. Ampun Bang Jago. Kalian merasa tinggi biar kembali baik, tapi cara kalian kecil, maka kita gak kecil untuk tidak perbaikin diri pandai. Jalan selalu semua indah, waktu ada yang manis, tapi itu bukan susu. Angkat baru harus melihat, datang sekolah dia jagoan, maaf sedang, Palangah nih. sorry sedang, Ampun Bang Jago.
Senang-senang hilangkan dunia, aduh sayang, lupakan Allah, sungguhlah malang. Na'udzubillah. Alright, alright. Tahu di mana duniamu, oh sayang. Alright, alright, alright. Dan kuy kita hijrah. Dan Diego Takupas. Bel, joget. Hey, this is the song for you, presented by Diego Takupas. Ladies and gentlemen, please welcome the new. Awisna ieu teh motivasi kangge urang sadayana nu garuduhan murang kalih sok lebetkeun ka dieu. Sabab tugas sepuh teh di antawisna nyaeta ngadidik barudak, ngadidik putra-putri urang. Budak urang hade korek kumaha didikan sepuhna. Di mana-mana urang teu mampu ngadidik ngatulkeun kanu ka lembaga anu khusus ngadidik urang kalih. Jadinya ari pendidikan aya 3 rupi, aya nu disebut pendidikan informal, aya pendidikan formal, aya pendidikan non formal. Naon informal teh pendidikan keluarga, hade gorengna budak kumaha keluarga. Boro-boro kitu dina rupana ge apa nurutkeun kolotna lah ye. Bapana hideung, indungna bodas, ke budakna pan coklat. Sugan gitunya itu maknya ya teh cenah cek ieu na teh cek bapakna rumasa cenah kuring mah jelema hideung keur hideung teh cenah bodoh matak reangan ti pamajikaneun teh pamajikaneun neangan nu geulis bodas pinter sugan we teh pas budakna teh cenah geulis bodas pinterna teh nurut ka indungna. Ari bro teh kaluarnya hideung nyabot, oh udah kakak atunya cloning gitu nya. Ka ieu teh dasar ku, sabab urang kalih urang dilebetkeun ka dieu sacan lebet ka SD ngawitan diajar merengan huruf-huruf. Uing oge baheula ngalaman sakola TK baheula mah. Aya PAUD baheula mah kerja ban uing mah TK. Kebubahan cicing teh di kota, di warung konang ngalaman TK. Ya, teman anak-anak diajarkeun ku guru teh leungeut teh cekelan. Ya, diajar ngejah,
penot gitu. Buah na baruleun leutik ka benot. Nya teh benot we gitu. Nya keun masalah nuang anu sanes nama tujuan kali itu cita-cita nama lamun dasarna teu kiat tingali ayeuna geura santos kamari lockdown santos kamari hampir 2 tahun budak asup sakola tapi keun ka bingung budak teh bisa ngasongkeun leungeun acan ka guru nya teu nyahoeun cara ngasongkeun leungeun ka guru panggih ge panggih nya jeung guruna jiga jeung babaturan we nya naon sababna sabab pendidikan akhlak paling penting tibatan pendidikan pengetahuan umumna bereto lamun aya budak ngaliwat ka hareupeun kolot rek kolot saha wae awakna teh dongko ku awakna terengkuh rek budak leutik rek budak gede ngaliwat rek ka saluhureun umurna rengkuh ayeuna mah geus dan yang budak kitu teh uing di kelas kadang-kadang sok nyoba cing CTE nginjem pulpen padahal lain butuh di pulpen da pulpen mah uing aya kan nyoba adek gitu tah cing nginjem pulpen da budak teh rupa-rupa ngasongkeun teh jarang-jarang kita susah belah deh kenapa berarti nilai-nilai adab teh geus mimiti leungit nilai-nilai adab barudak urang geus ngawitan leungit da kerjaman uing mah lamun ayeuna ngasongkeun ku kieu dicepret ku guru teh panangan teh Pak dicepret ku nyere peutak kebeja teh ka kolot teu baheula lamun kebeja ditamahan ku kolot nya dicepret rumana ku guru kunaon ku nyere ditamahan deui ku kolot teh dicepretna ayeuna mah pan bingung guru oge dicepret diciwit waham ayeuna nya wah bisa-bisa guruna dilaporkan ke polisi kayaknya gitu tak ayeuna adab barudak geus ngawitan aya nya geus ngawitan hilang ayeuna geura ieu ieu manawi nyemutan ieu di jalan udah ayeuna jeung baheula ieu urang bandingkeun baheula mah lamun mapah di jalan kalarasan tukanun teh aya pun guru. Nah, da budak teh nyingrai ka sisi Pak. Nyingrai. Masihan jalan kange guru mana? Ayun teu wantun leumpang hareupeun guru. Nama ka jeung ngajelaskeun eta sabab kadituna kana manfaat ilmu, Bu. Nya, kana berkahna ilmu. Baheula mah teu wani leumpang hareupeun guru. Karek leumpang, karek dina motor sarua ngeng-ngeng. Pas kali na sampai karena dina spiona aya guru pengkeureun minggir langsung guru sinu dipayun ayeuna kitu teu ayeuna mah teu kitu ningali tukangan aya guru kalaka diajak umpat nya wah cenah udang cenah kitu leuheung kitu eta guru keur motorna butut tot nya hareup rek motorna teh bit hejo ieu eta ngomong dihirup karena tadi oprek heula di hareup teh. Waktu geus cius ka mana imah hayo he musang ngomong di hareup deukeut akor. Naon eta teh? Ari murid negara raya motor kangeun. Tat. Muridna teu sabar tukang. Hareup eta guru hampir jungsem Pak. Kana solokan. Jadi ayeuna mah nilai adab teh tos leungit. Talamun ayeuna teh dipupuk si ayeuna teh alit rek iraha ieu kebucan Aku telah kembali padamu